Semar ya winang Semar kuncung Danarulu Semar kuncung Danarulung Siti Bantara Kang Puputra Semar sajatining rasa Pang diwincik berlambang sabar darana sajatining rasa sajatining rasa rasa sajatining rasa sajatining rasa kawontening dipadumukan lurah kampung nu kakasih Ki Semar Badranaya Ye kasampak lenggah dina samak salamar tuh padu harepan sareng ingkang putra sastra jinga lan bungsuk nalagare sami tungkul hamari keludat nembah narimang sabda ajri ningali pamor ingkang rama watak wantos Ki Semar Badranaya dudu wong samanea manusa terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan ye nangingan cik dina pasir na silip ayakna dina sagara na siloka numpuk dina gunung na simul tuh lami-lami guniramang sangan dika kawedaling lisan mekaten pengendikanipun ageni alah jual beri ke patutun kaharep si laing jang anu gede anu bungsu gerak eserkeun bujur si laing ngesor kaharep meh kadengena leuwih jentre naon rupaha caritaan dewek ja kaparayun tinyaka sawios cekap di dieu abdi bokap aduh bokap we manehna Dedi abdi pun cepot alias Gajali aduh nampi kana pangbagea bapa kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos konyuk panjenengan muga katampi kalayan kabingahan Pak ditarima ku dewe atuh kadua nanti eta hapunten tina naon rupihal kalepatan ageng sareng alitna tangtos na abdi teh da acan tiasa mulang tarima jajauheun kana mulang tarima ngan ukur ngahese capekeun jeung nyusah payahkeun teu boleh ngariweuh we kulan kadang-kadang ka kuping teu nginjeum ceuli teu nginjeum panon kumaha di mana bapak sok maledog piring ka abdi upami abdi keur datang bedegong jeung keur datang poek keur datang pasangkal mah mudah-mudahan we bapak tiasa ngahapunten kalayan kaweningan galih Pak ih jang geuning ai masalah eta mah urang pada-pada we saling laras komo bari jeung dewek teh kolot atuh kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan nu jadi anak gitu aja bujeng hingga sifatna dipenta dalah dina henteu na oge geus ngamaklum ya leres langkung ti payung ngamaklum ngan hade ku basa goreng ku basa tangtuna geus katile yen si laing teh meureun rek mangkat dewasa da geuning teu saeutik jelema
kadang era lamun menta di Hampura Nya. Gengsi ulahnya. Gengsi. tah ku ngadengena oge asa ngarakacak cimata dewek teh jan Jal nyurucut we ulahnya. ngarakacak cimata teh Nyurucut. haku bunga Nya. Awahi kubinga ulahnya. kulantaran silaing jadi jelema anu ngarasakeun jeung ngarumasakeun kana dosa Leres. da kadang kala jelema mah era keneh menta Hampura Nya sok rajeun. jeung era keneh nyaritakeun kasalahan Sok Leres. dibuni-buni we kasalahan. tapi sing bisa pindah eta laku lampah silaing ulah abong kena Hampura benang dipenta der kasalahan di yeun Teu boleh dipilampah kasalahan teh. da kadang kala silaing teh ai geus menta Hampura kieu kadang-kadang sok nyodekaan deui kana hate dewe Sok ngaganggu deui kana hate kolot teh. Bapana we sing sabar heeh Ai kolot mah. atuh sabalikna dewek oge jang naon Pak bisi aya laku lampah nu teu hade matak ngoet kana hate silaing ngagebrak kana manah nyentuh kana kolbu dewek oge rek menta Hampura ka silaing jang ih teu pisan-pisan Bapak teu naon Bapak mah taya dosa ka abdi Taya cawadeuna. ngan aya sakedik dosa teh we uang saku kirang 10.000 Ya. nah sia mah Hari kanu kitu mah inget teh beda tahu beda nu. kahareup bungsu Lah kapayun bungsu. tapi no damel babehku Oh, abdi pun hareng nampi kana pangbagea Bapak oke nyanggakeun sembah pangabaktos konyuk Bapak ditarima jang oke konyuk Kakang Epot nu pegek aduh. nyanggakeun sembah pangabaktos diterima irung sigede tomat siapa macam-macam wae mimitina sia jepegek segala Bungan dimimitian atuh da. oge ti eta Hampura langkung saur bahe carekna hareng Hampura kulantaran basa beda jeung anu lian hareng teu ngarti kana undak usuk basa Ya. kurang ngarti Ya. sabab hareng tara ulin di Tumaritis salilana teh cicing di Ciherang Aduh, baingan Nya. tuh. Sakolana di kota sih teh. Baingan deui. mun teu di Ciherang sok di Jalak Harupat eta Aduh, nya bener. teu nanaon jang pada-pada reng Nya, saling we. ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana kurang pada wijak we lebah dinya mah sabab geuning aya manusia teh geuning Kumaha kula. kadang-kadang aya bahasana lemes hatena lemes aya oge bahasana kasar hatena lemes Aya kula. nya aya oge nu bahasana lemes tapi hatena kasar miuni kadongdong Yo, bener. Nyolong bade nu kitu mah. dina lebah dieu urang pada we komo silaing mah Ya. kalaman ku dewek ngasuhna Nya, apal kereutikna. apal tabiatna najan bari jeung leungeun oge sok kadang-kadang hampang silaing teh tapi lebah kanya ama silaing sok panghareupna Nya, pambela. nya model uing panyaok ka maneh Tuh. Nya. bager mah bager Nya. kan sok corokot kana cengcelengan aing Duh, eta sing ridoe si anak tuh da kula. nya Si Ridho pajar. oke aya naon ieu be geuning emak karek init ka pasar nyata Indonesia teh keur ka pasar nya Teh. tansah diajeng-ajeng Pak aya naon ieu teh Naon deh dina tuh? ku teu kahartos make jeung di saura dina waktu sayeuna Sutara-tara. da biasana urang teh Tuh. wayah kieu isuk rebun-rebun teh init ka kebon Nya. ka pasir ka lamping geuning ieu teh bapak teh miwarang masamuan sagala ieu teh Asa kutara-tara. nya nah pada pagi waris atau kumaha Aduh. bisi papa loba karasa awak Nya. ame padu kasamur sunat kalampah Nya ngarah teuing. ame tartib Nya. beureun dina mulang kalam kalanggeungeunana beureun papa teh teu ningali anak incu kerelut Nya. masalah warisan Mal nepo pacet brek. ai lebah eta mapan geus sidik dewek golodog Nya. sidawala dapur silaing tengah imah tengah imah teh jeung dapur gede keneh dapur eta teh Nya atuh. kayang mah aing dibagikeun dapurna Aduh.
Geus cing jang. Can ge acan. Can oge pok dewek nyarita teh. Kalah parasea. Nggih, punten nya Pak. Marek butuh dipasiakeun Pak. Kieu jang. Memang ayaha nu rek dipadungdengkeun ku dewek. Anu aya patula patalina jeung kulawarga. Wirehing dewek teh salaku kepala rumah tangga. Teu geuning. Ai kepala rumah tangga teh ari jalu koa muna ala nisai, ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Daleres. Mun seug eta awewe geus boga turunan meureun jeung anakna dewek mingpin lahir batin teh. Teu geuning. Lahirna si laing buuk salamar, getih satetes ambekan sadami nyawa jeung ragana. Atuh batina nyaeta hate si laing anu kudu diceboran ku dewek, sapanjang si laing can ngaliwatan hukum tikah si laing kabeh teh tanggung jawab dewek. Kewajiban kolot kan. Laras. Etang-etang rek nyimbeuhan. Bari jeung ngelingan ka si laing duaan bedieuna ngelingan kana diri. Teh. Nya. Wireh urang di alam dunya teh muarek megar cara orai jang. Muarek lana, muarek abadi. Satemena manusia gubra ka alam dunya, isuk jaga ninggeto bakal mulang ka anjeunna. Luyu ngeunaan kecap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asal ti Allah mulang deui ka Allah. Laras. Muncang labuh kapuhu kebo mulih pakandangan. Da endingna banusa mah kitu. Ngan dina nyorang eta laku lampah gumantung urang di alam dunya. Kumaha pagawean. Sabab ratu taranga hukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri, melak hade buah hade, melak goreng buah dada, buah goreng. Buah goreng. Tang waka heureuy anjing sia teh. Eta sungut sia teh. Uga gogok bejakeun ka Padedi si koi. Hayang dibawa ka barat meureun manehna. Melak goreng buah goreng, melak hade buah hade. Eta. Sabab hukum timbal balik di alam dunya. Sagala rupa hal nu karandapan mun teh di alam dunya sifatna lamun urang hayang beunghar kudu daek narek kahanana. Laras hartina kudu getol usaha daek ikhtiar logikana. Lamun urang hayang balik deui ka anjeunna nyaeta kudu nuluykeun kana tapak-tapak Rasul urang. Jeung ngajauhan kana rupa halaranganana tuturkeun pituduhna. Laras. Mun teu kitu yakin urang dina mulangna ka alam akhirat engke jaga moal mulang ka alam anjeunna. Mun ceuk bahasa pujangga mah ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima. Eta teh aplikasi tina pangeran oge muarek narima caca ku makhlukna moal ditarima komo kuno anjeunna. Tu geuningan. Laras. Bakal marakayangan. Nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang. Laras. Dina alam kapanasaran. Ya. Mun bahasa ayeuna mah gentayangan tah geuning. Iya bener. Jadi lain innalillahi wa inna ilaihi rajiun tapi innalillahi wa inna ilaihi warudoyong. Eta bener. Jadi ngancik dina batu, dina kayu, di imah kosong, di pacilingan, dina saung rangon, dina saung rangon jeung sejabana pa heueuh. Ta eta teh gumantung urang di alam dunya. Laras. Mulah mungguh anjeunna urang teh makhluk nu mulia jang. Makhluk nu mulia. Ari mulyana manusia nyaeta anu bisa lakukeun dina laku lampahna dibarengan ku budi rasa pamilih jeung perasaanana, larap jeung aturanana. Luyu kana hukum anu tangtu, teu kitu cilaka. Laras. Ai sato mah henteu jang.
Tuh atuh. Ai sato mah hirup nyaring. Teh eta. Hirup nyaring heeh. Ai hirup nyaring teh sare hudang sare dahar geus dahar berkembang biak Gitu. sare deui kaituna dipencit Marukan. eta hirup nyaring. Hirup nyari. Ai tatangkalan hirup cicing. Cicing eta mah. Cicing teu ka mamana heuh teu ka Indomaret henteu. Tuh piraku. Di mana aya tangkapin geus ka Indomaret goblok sia teh. Demoalnya. Heuh nanya, pan bodoh mah kudu alewo. Ya bener. Tatanya. Nya. Sugan kitu tangka jati ngajak konvoy Persib dan teu. Oh, weuh atuh. Nya. Can kabejak. Jadi eta teh hirup cicing. Tah, ai manusia mah hirup eling. Jabati cicing, jabati nyaring teh eling. Eling yen urang teh aya nu moga. Naon aplikasi gawena ngarumasakeun yen diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang teh kagungan Gusti wungkul. Bobodohan manusia. Laras. Nya, timbalan. Tah eta teh berat digawena teh. Tantos. Siga enteng ngeunaan teori tapi hadena dina amal. Sabab lamun teori cumarita jiga dewek masih keneh bohong keneh dan nu bener mah nyaeta prak-prakan dina amalna prak-prakan dina digawena Teu geuning. laras da teu saeutik jelema labuh kulaku tigubraku ahlakna kulaku lampah manehna teh hirupna teh hayang ngawasa diri sorangan hayang beunghar sesoranganan nepi ka mukmak mek teu nyaho halal jeung haram. Penyohak jeung batil. Oh kitunya heuh. Nya. Eta teh darajatna bakal leuwih handap tibatan sato onama dina mangsa dahar oge puak paok wajar da teu gableg elingan. Teu boga otak. Saperti contoh domba puak paok kanu sampe paling oge nu dipaok teh ukur dang daunanana. Kurkana eta ya mah. Tapi manusia lamun puak paok kanu sampe daunna diala tangkana dirabut beutina dicokot pagerna diancurkeun kapanggih jeung nu bogana wani maehanana. Luas jeung maehana manusia. Laras. Mau disebut raja leuweung Kumaha bulan. tapi sanajan bari jeung raja leuweung kadaharan maung omah ngan sasamet daging. Daya nulian. Nyanya can pernah aya kejadian maung apruk-aprukan kaungga kampung dengan leunca rek ngaredok Eueuh can kabejakeun. nya laras. Jadi kadaharan maung mah sasamet daging tuh bandingkeun jeung manusia mah segala dihakan. Di antarana beuti dihakan. Dang daunan diremus. Sayur mayur disop. Tuh geuning. Daging dihakan. Bumbuahan beuki. Malah kadang-kadang jelema anu hawak mah kadang-kadang tong bujeng hinga kadinya kadang-kadang karena duit bansos, duit negara, duit rahayat, hayo we dilag-lag dihakan terus-terusan. Tuh geuning. Bener. Barukan teu tamarakan. Nepi ka tungtungna komo bari jeung ninggal ka jelema beunghar bari boga jabatan. Wah silakanna luar biasa. Tuh Fatal silakan. pan loba kacaturkeun. Kumaha bulan. Jelema geuning anu hayang jadi pejabat. Nya. Nepi ka kampanyeuna geuning nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan. Daek munurnya. Murulukna janji baligo pagede-gede. Nya. Ai geus jadi mah manehna gek dina kursi jabatan culang cileung we neangan cokoteun. Bener dah. Eta teh loba anu kitu teh Pak. Anu matak tak ieu cek sindiran teh mah bedana pilkada jeung pilkab teh. Naon bedana? Ai pilkab mah di mana poho kadang jadi. Nya. Ari pilkada, ai pilkada mah di mana jadi sok poho. Dah eta. Poho naon? Poho kana janji-janji. Bener. Murulukna janji itu ieu ngomongkeun anu hate nu itu ieu. Matak pika bitau. Ai buktina geuning lain. Heeh. Bener. Nu puguh mah kakaneangan ganti kadar keur kampanye paheula. Nya. Kalah rek babati we. Jadi lain babakti tapi babati. Bener. Loba ada kejadian gitu teh Pak. Heuh.
Nya. ngan dina lebat dieu urang pager kurang serangan naon goreng patut jang ngomongkeun batur teh Awon kula. lain masalah ngomongkeun ieu mah masalah ku teu euih-euih Nya ku sadarna. ku eueuh sadarna ku tutuluyan kitu di zaman ka zaman teh heuh keun Keun. tah ieu teh cirina dunya Nya. ai dunya teh tempat nu ruksak setiap tempat anu ruksak sagala jadi Nya. antep Keun. da aya bagianana urang mah kadar ngelingan digugu nuhun henteu nya urusanana Sabodo teh teuing. sewang-sewang dina lebah dinya ngan urang hate ulah ngilu ngewa sabab lamun urang ngilu ngewa urang teh teu sajajar jeung manehna nyaeta jadi bawahan iblis Teuh. bawahan setan Bujangna setan. nya urang tempokeun kana gawe ai gawe teh nyaeta anu ngabuahkeun salametna dunya jeung akhirat hiji meureun ngaliwatan ibadah salat zakat puasa munggah haji mun kawasa di jalana atuh kaduana urang salaku hamba rahayat di negara urang tembongkeun rasana sarwana atawa kabersamaanana gotong royong jeung sajabana najan bari jeung urang kampung oge dina widang keamanan daek siskamling Nya. widang kebersihan daek jumsih Jumat bersih Nya. leres toleransi berpendapat toleransi beragama Leres. anu eta teh bakal jadi buah salametna urang ti dunya jeung akhirat sabab panghadena jelema teh anu mere mangpaat ka jelema deui khairunas anfa'uhum linnas heuh kitu jang tah dina sabagian eta teh ibadah teh meureun kudu legowo hate nya Pak heueuh Kudu jembar. jembar mana Nya. sajeroning jembar mana teh nya eta urang teh kudu karna Allah heuh ngan meureun ai manusia kadang-kadang kapindingan Deh. atawa kahalangan ku sifat kaganggu hate Nya. tong bujeng hingga dina lebah ibadah dina digawe we urang kakuet hate kurangan takana gawe teh Nya. Bakal ngenoran. heueuh da wajar eta mah da wajar heueuh tah aya sakedik kaganggu hate abdi teh Naon akang teh? kusaha ku dewek sanes Oh, sanes. ari kaganggu hate jeung kabetrik atina teh kudu jadi adi Oh, naon goblok saya teh ka aing pugu-pugu lain ka si lain lain. Lain. apaan dulu lain sia wae aya bos jadi dulur teh Nya baraya. nya Abah Pandi Mah Pani. baraya eta teh Nya. nya sebelu Aseblu. barukana Loh. ai kitu si lain kunaon kaganggu hate teh ku si dawala Jigeringan. ku si dawala Pak keke naon maksudna tah ieu Loh. sapanjang sabulan ieu bapak geus panggih jeung si dawala henteu Sugan amprok kinya. oh nyata henteu tah ieu jeung abdi oge leuwih ti 3 minggu tetepangna teh Ulu geni. ngan pamungkas carita waktu keur harita panggih teh si dawala teh amak-amakan ai amak-amakan teh umang ngomong ngeunaan bapak Toh. tak ieu teh bapak teh naha bapak teh geus Dia. pasea naon jeung si dawala Dia. sabab ieu teh rengheng kadengen aku abdi pajajir kudu deuleun Yo, matak teh genah kana ciri. ku teu nyaman Nya. malah ieu teh piralna si dawala Toh. sabiwir hijina si dawala kulantaran loba masyarakat anu ngomongkeun ngeunaan si dawala aya nu ngomongkeun hade aya nu ngomongkeun goreng Cuceuna. Cuceuna tatangga. nah kumaha kitu dengan denge beja bapak teh naon si dawala rek ngagugat sawarga ay Digening. Wah. naon si dawala rek ngagugat sawarga Hey. nu bale jang Yo. udubillah Aduh. Nya. dedengen kakang uu rek ngagugat sawarga heueuh Gitu. apir aku jelema cacah balangsak jiga urang make jeung gede tanaga nyeta kitu ngomong teh nu madak teh oge abdi teh Pak
geus 3 minggu tepangi jeung sidawala Sampleng marukana. kulantaran sidawala teh amak-amakan ka hiji ka bapa kaduana rek ngaguar sawarga harita Tuh. heeh inge hanteu gua abdi teh nah kos nu gelo Asia Nya, tegablek polo terbuka pikiran. tegablek pikiran make jeung urang teh saha pangkat RT acan sarengan sawarga teh nya eta mun teh mah pejabat pangluhurna Nya. jadi pejabat anu ngapejabatan-pejabat Nya. Kudu. dalang anu ngadalangan dalang Bener. nya super big boss Aduh. eta teh Big boss. Mm-mm. Big boss. nah saya tengeunteung cekeng cek abdi teh cekeng deh Aduh. cicing sama mah aya sakedeuna teh satincak jeung sapaham jeung kuring marek ini teh Oh, rek luar. tah 3 minggu teh eta tepangi jeung abdi ngan tina salila 3 minggu ieu loba nu nyaturkeun ngeunaan sidawala aya nu pro jeung kontra sabab naon sabab sidawala didekeng ku media teh ayeuna geuning Tuh. nyaho sorangan Nya. media ngaliwatan media sosial Tuh. Instagram, TikTok, Facebook Nya. eta teh nu ngagede-gedekeun bari jeung hashtag dawala gugat Wah. Trending. nya Trending top. geus ngelehkeun tungtung sahur Bener. jeung trala-tralelo Nya. Ngelehkeun statue. jeung ngelehkeun statue Nya. marukana Viral natenya. uluh kitu jang kitu Pak Marukana. tah di lemur urang pan urang mah sangsara balangsa loba tukang beca heuh tukang jukut Kuli macu. kuli maco tukang kebon Nya. jajaran urang we loba nu pro pisan ka sidawala da omong-omongna ngeunaan kawijakan sawarga kitu cenah Tuh gini. malahan jika ngajieun beungkeutan Tuh. ngajieun Pasuk. komunitas ting rek pi ormaseun ka hareupna nya hayang nyaingan Hercules Waduh, nya bener. heeh Hayang jadi pimpinana bener. mun dina pecinta wayang mah hayang nyaingan PWG Oh bener. nya jeung baraya ngampar Eta. tah ieu teh sidawala teh kitu Pak nu pro jeung kontra ngalobana pan aya urang mah urang kampung heuh loba nu pro ka sidawala teh Oh. Nya. Loba nu- tah ieu teh harengheng bisi nepi ka luhur Tuh. bisi nepi ka dudungan urang Bisi temus ya. bakal manjangan ka hareupna deuleu ja Leuwih riceu atuh. boa deuleucu Ya. naon Pak baluas teh sakur ngajar teh Nya. Pak. baluas kumaha paur inggis ku bisi rempan kusugan wayana teangan ku silengjang Tuh. Aduh. Apru kinya. lain kunana ieu geus rame kejadian teh parantos rame Pak sabiwir hiji geus raeng Marukan teh cuce. deuleu jang naon ieu teh kasadokan di babat teh nepi ka kieu na babat teh pasial deui sidawala teh kumaha Da area omong gitu. bisa ya konflik keluarga Nya. nyaeta sia teh lahuta teuing hirupna teh lahuta kumaha lahuta naon ngomongkeun lautan lahuta Lahuta lain balahuta. lahuta teh naon lahuta itu sebagian ayat Nya. lahuta haukaloh lahaula goblok Atuh. paingan aing lieur sateh Paingan ngelek atuh. camplak nya nu matak jang si eta teh mimitina kadewek teh luh lah ngomongkeun ngeunaan kasangsaraan wae ngomongkeun ngeunaan kacapena eta hirup di alam dunya anu cicing dina curug batur bentik curug balas tunjuk capetang balas carita ukur dititah jeung dipenta Teu geuning. nya dasar tina teu sabar kadewek nungtut dumeh baheula dewek nyaritakeun yen si laing kabeh ulah ara jeung subaha nuturkeun dewek engke lamun geus cacap kana hasil si laing kabeh ku dewek diganjar ku rupa-rupa kanikmatan sabab naon sabab sawarga teh anu dewek ceuk dewek harita nya tah si eta nagih ka dewek teh
Gening ieu. Bari jeung kaayaan panjang keneh perjuangan teh atuh dewek teh ambek Tuh. nanaonan sia nepi ka kitu Teh. nepi ka katempo pamrihna sia make jere budak peta ka sawarga aing kudu sumolono ka Batara Guru minta bagian cek dewek teh nya dikamanakeun banget aing lah sia Atuh. sarua jeung mepokan kokotor ka aing teh Saroja ngawiwirang. sarua jeung ngawewirang matak naon atuh sia teh sabar ai sabar teh jang lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu merongkol digebuk kudu murungkut tapi mertahankeun hiji pasoalan anu matak sakeana ngarugikeun kana dirina bae dituna ka nagara jeung ka bangsa cek dewek teh Gening. teu narima tah si eta teh Tuh. guru ngusuh menta ka dewek buru-buru dewek teh ambek da kana katalian ku sifat makhluk Nyanya atuh. di dinya dewek nyarita nyikah sia Tuh. ngomong deui menta bagian sia nepi ka dieu neuteuk beuheur melah jantung ngagurat jagat leungitkeun pencakaki antara bapa jeung anak ceuk bapa teh heuh Tuh gening. ai sugan teh moal baluas teh sekolah jol jerig dikinit Juga teh moal pun. teu nenyo beungeut bedewek acan Tuh. dirig-dig we dirig-dig jang Pun meureun mau. padahal dewek mah ambek saharita Ya. meureun teuli hatena teh Ka bawah kana hatena teh. paingan sabulan dewek teu panggih teh kitu we meureun ngunek-ngunek hatena teh sulit teh sulajar teh Neuteuli meureunnya mana kitu ge. geus tepungan ku bapa we tuh Nya. hatena sina lipur ku bapa mah bapa minta hampura aing salaku kolot minta hampura kalau jadi anak Tuh. ye lain gengsi kolot teh Tuh. bisa jadi rame Bisi geunyeul. bisa jadi geunyeuleng si ngelehan jadi anak teh Bisi leuwih. apa lamunnya mah bapaknya akan jadi anak cenah cekot baheula ye kanya anak bapak atawa indung kalau jadi anak teh teu aya dunia kinasihan Teh gening. kanu gedenya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna Tuh. tong bujeng hingga kitu anak gering nang tunggalang layung indung bapak mah sanggup korban jiwa raga eta ukuranana ayeuna abdi salaku anak menta bapak hampura kalau jadi adi jang dewek teh nyawa sorangan ai laku lampah si dewek kitu teh bener tau salah Dah. nya salah ta dewek teh ngawaras si eta teh Nya. dawani teh kudu karena bener sieun kudu karena salah aing rek luntur pemadagan dewek ngeunaan eta kejadian moal tidak bisa Oh. ieu mah kolot teh teuing ieu kolot oge sarua we geuning heuras kepala bubudakeun Ya. ai hulu heuras ai nu handap letoy Ari nu hadap ku lapis begitu. tapi kanyaah dewek jang naon wayahna sia bisi ngaliarkeun taleus ateul bisi nepi ka gegeden di negara Amarta utamana ka Pandawa dudungan urang wayahna sutur susul ku si lain Apruk teangan anggung. pan geus teu panggih deui geus lila di mana teangan Apruk we atuh. sugan kita wala aya di Campego di Bos Yadi euing jigana mah jidinya Pasti sigana mah. nya da bingung ABG Pak heueuh wayahna teangan ku dewek rek dipapatahan tah si eta Tuh. ame teu ngalajur teuing nafsu ame teu ngumbar amarahna Ngarah teh sakamana. kamana karap teh sekolah ajar teh Nya. tega teu nyangka aing boga anak sulit hatena jang Belang bayahna. belang bayahna ulah kitu ulah diomongkeun ngewah Nya teu payu. Nya. pan sifat manusia teh di mana tungku sok rajin luput di mana tangga sok rajin lepat Teh eta. semenit ganti sejam robah Nya. bapak geus sarua kitu Tuh. ana sia teh wayahna jang sae atuh Pak rek kieu sia wing mah kumaha apa we wing mah Kumaha kolot kadena mah. tita inditnya indit henteu nya ngajedog we Diem we kadena. lir pendra Tuh. Ieu